Ke Sugri para wargi kiwari Mang Dedi baris maju bagian anu ke-73 dina lajenganana carita hayang beunghar karangan Kileksa. Sakumaha anu kantos dihanca dina bagian anu katunda bagian anu ke-72 na padaran Mang Dedi kebegat kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan lembur Cikarang dina mangsa alam isuk-isuk khususna atuh ka kulawarga Mang Kamin nyatana biting teh. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paus namah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam isuk-isuk. Kasubri para wargi recetna sorak manuk kalawungna sora hayam jago kongkorongok mata klar jeung mata waas mapaesan kaayaan alam isuk-isuk harita di lembur Cikarang. Di lembur Cikarang kiwari geus heubeul ti heubeul teu aya kajadian naon. Sarerea kadang warga masyarakat tentrem jeung tumanina. Anu tangi tegalidir, anu dagang teloba gogoda, nu usaha sejena oge jara rongjon. Atuh anu boga rejeki sakitu sakige jadi mangpaat. Teu matak loba omong jeung teloba pamikiran. Tapi ieu lalakon encan tamat. Mang Kamin anu masih keneh boga urusan jeung siluman Gunung Karuhun geus mimiti nyieun deui gara-gara naon sababna lantaran manehna butuh ku nyawa manusia pikeun nyumponan caos ka raja siluman. Harita teh geus aya kana 6 tauna tisaprak manehna munjung muja ka siluman. Korban nyawa geus loba malah anakna oge ngan karidua deui nyatana Nyi Mimin anu cikal jeung adina anu katalah udin. Atuh puguh we biiting teh sedih nu teu aya papadana. Lantaran harta bana memang nambahan, beuki lila teh beuki loba. Tapi edas anak nungtutan maraot matak nalangsa. Jeung di matak heran kacida. Maot nate kabe oge ngadadak, teu aya sabab-sababna pisan. Akhirna biiting minang ngalamun sosoranganan di toko ge tara jongjon. Sok ngahulang mikiran nu jadi anak anu geus maraot. Harita ge kitu, kabeneran isuk-isuk salakina nu katalah Mang Kamin keur eueuh di imah. Atuh ngan aya teu biiting we sosoranganan sabab Nyi Mimin oge keur ka kota milu balanja kanu jadi bapana. Sedangkeun adina Udin keur dininina deh. Malah biiting ngeceuwih we ngomong sorangan beri ngabacreuk diuh dina kursi. Asa ku tepuguh aing hirup baheula hayang beunghar sabab ripuh loba anak teu kaparaban. Tapi ayeuna harta bana loba ngaleuya bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah teh nyaan. Tapi keur maraban saha atuh nya? Sabab anak aing nungtutan maraot bari jeung teu puguh sabab musababna. Kudu mikir aing teh meureun sabab eueuh anak marek ngabelaan saha geuna. Cek biiting ngeceuwih ngomong sorangan. Bari panon mah melong kaburuan. Keur kitu jebul Kang Odo datang. Ngahaja dek nepungan Mang Kamin sabab aya perlu tapi barang jotengan aya biiting-biiting nawe sosoranganan kitu oge jika keur ngahulang bangun bingung. Kamana ieu Mang Kamin be? Cek Kang Odo bari grek atuh harta diuk. Be, alah mun rawas. Hor, geuningan Kang Odo. Apa nuju ka kota balanya si emang nama? Oh, balanya berang atuh balikna beureunya hanya akal. Aya naon atuh Kang Odo jiga anu dinasna karanan? Nya biting. Dinas pisan puguh ge. Aya naon kitu? Akang teh puting tadi kedatangan ku siluman aneh anu ngaganggu ka akang salila sare.
majarkeun teh rek mapageun kitu da bohongan geus lila teuing cenah. Padahal akang mah teu boga urusan naon jeung manehna teh. Tah dumasar kana haeta ayeuna akang dedek nanyakeun ka Mang Kamin. Bisi manehna kumaha wani nyibakeun akang ka siluman. Ujug-ujug kitu we Kang Odo teh. Lantaran ngerasa jengkel ka Mang Kamin anu deuk nyelakakeun ka manehna. Barang ngadenge kitu puguh we Biiting teh ngajenghok bakat kureuwas beungeutna ge bareubeuk-beureum. Hor itu aya Kang Odo. Nah kamana wae atuh nyarita teh ulah kitu atuh Kang Odo. Salaki kuring mah da teu munjung teu muja ka siluman itu ieu. Pira aku mah kayang nyebakeun jalma teh pubuh onaman. Sabab kudu aya mimitina atuh. Kudu aya anu jadi sabab biahna atawa sabab musababna. Biiting rada muncereng ka Kang Odo teh. Biting ulah wakang ngambek atuh da Kang ge kolot. Moal gagabah momong lamun teu aya bukti. Ye Biting, lenyepan kalakuan salaki Biting teh heuh Kamin. Salilana beunghar ieu teh kumaha we lalampahan manehna teh. Jeung da deui bi sing inget kana kajadian-kajadian anu tumiba ka anak-anak Biiting. Cik, kumaha karasana? Bek atuh harita. Hate Biiting ngeurewas. Manehna asa di jalanan. Lantaran tadi oge keur mikiran nu jadi anak. Ari ayeuna bet aya nu nanya kitu atuh puguh we Biiting beuki sedih. Matakna langsa ka bina-bina. Kang Odo, kumaha maksud omongan akang teh atuh? Nah bet nyangka munjung ka Kang Kamin atawa kumaha teh? Nah anak kuring teh jadi wadah atawa ih kieu heula Biting. Akang mah henteu nyebut kitu. Ngan yakin kalakuan Mang Kamin teh matak ngabahayakeun. Nan buktina Geuning anak sorangan geus jadi korban. Komo kabatur beureunan. Jadi akang teh ngarasa curiga Biting. Hayang nanyakeun ka jinisna. Nah kungsi ngawadahkeun ka akang atawa henteu. Sabab deh eta puting tadi aya demapageun untung akang teu daek. Jeung na deui kaparangan keur ninggang di jaya. Lamun parang apes geus tangtu cilaka meureun akang teh. Alah, lamun kitu mah sarua we jeung nyangka munjung ka salaki kuring atuh Kang Odo teh. Sabab ngan anu munjung anu sok ngawadahkeun jelema mah. Cek Biiting ngomongna tegas. Panon melohok ka Kang Odo anu tetep tenang. Nya Biting, memang bener. Anu sok ngawadahkeun batur mah ngan jalma-jalma unsok munjung. Akang mah teh nyebut munjung ka Mang Kamin. Ngandek nanyakeun nu sanyana. Nah ngawadahkeun ka akang atawa henteu. Tak engke kumaha jawaban Mang Kamin. Tangtu meureun kanyahoan ku bibi oge. Nah munjung atawa henteu. Kang Odo mulat-mulit omonganana. Lain teu hayang ngomongkeun nu sanyana. Ngan bisi matak jadi pasehat teu puguh. Sedengkeun Biiting mah ngahuleng we. Manehna mikir jeroning hatena ngalenyepan omongan Kang Odo. Boanya Kang Kamin teh milampah kalakuan nu ngaco. Teu akur jeung batur teu sajalan jeung kabiasaan balarea. Nah kumaha atuh maksudna Kang Odo teh nya? Nah nya Kang Kamin teh kitu munjung. Jigana mah heueuh meureunan. Sabab Kang Kamin teh minang init-initan sarta anak geus maot satilu-tilu. Bari jeung teu puguh jujutanana. Komo anu dua mah maotna teh sabot bapana eueuh. Beuh, cilaka lamun heueuh kitu mah tangtu Kang Kamin teh munjung berenang. Itu galecokna hate Biiting. Hatene beuki tagiur. Jajantung ratu jiga nu tutunggulan. Dibarengan ku pikiran anu kumalayang ka mana bae. Sedengkeun ari Kang Odo jadi sabil hatena. Lantaran anu sanyana mah pangna Mang Kamin bisa kitu teh. Sasat di jalanan kumanehna keneh. Sok sanajan ari nu boga niat mah Mang Kamin sorangan. Tapi sacara teu langsung Kang Odo geus mere hiji jalan anu lesang. Ka jalma nu boga niat milampah serong. Jadi yakin Kang Odo oge bakal kababawa dina eta urusan. Sarta sarua di dosana. Hal ieu teh beuki dieu beuki kapikir ku Kang Odo. Sarta ngarasa kaduhung komo barang geus nempo buktina. Yen Mang Kamin jadi beunghar sabada munjung malah anakna jadi korban. Hal ieu teh teu boleh jadi buah pikiran pikeun Kang Odo mah.
boga rasa milu dosa geus ngagebruskeun gulurna keneh nyata mangkamin kana jalan anu dibenduan ku Allah sabab muhit kajurig atawa migusti kasiluman sarua eta teh dosa sabab mengpar tina ajaran nu saestuna. Kang Odo, kumaha atuh nu sanyana? Ieu teh boa-boa Kang Kamin teh nya-nyaan munyungnya da beuki kapikir wae ayeuna mah. Yen usaha teh asa babari pisang ngala duit teh. Jiga aya nu mantuan. Salila muka toko can kungsi rugi kuring mah. Salilana untung jeung untung weh. Batina numpuk teu kabilang. Cik kuring arek nanyan sebener-benerna ka Kang Odo. Nah nyaho atawa neuk kana Rusia salaki ibe. Cek Biiting sanggeus mikirna rada lila. Panon antep melong kana beungeut Kang Odo. Sok tong hulang-hulang terus terang buk brak gerak. Oh gitu. Nya. Jadi Biiting teh hayang nyaho anu jelas nanya. Nyaho atuh. Sampah penuh sabenerna mah ieu basa Kang Odo datang teh. Kuring keur mikiran nu jadi salaki sarta inget ke anak-anak ibi anu geus baraot. Teh ayeuna bet datang Kang Odo teh atuh. Ngomongkeun nu kitu deui, atuh asa di jalanan ibi teh. Nu matak ayeuna arek nanyakeun ka Kang Odo sakalian. Nah kumaha nu sabenerna salaki ibi teh boah-boah palang siang di papatahan ku akang pana kitu teh. Is nah tate si ibi. Bet ka mana wae ngomong teh. Akang mah teu rumasa mamatahan. Lamun seug dipentaan tulung memang rumasa. Cek Kang Odo, tapi hate leutikna mah ngeuheukeun. Da memang kitu kanyataanana. Dipentaan tulung kumaha ku salaki kuring teh Kang Odo. Cik dongengkeun kadinya ka kuring. Lantaran kuring teh nu sanyana mah ieu keur bingung. Lamun Kang Odo boga rasa tanggung jawab sarta nyaah ka barudak, sok bejakeun ka ibi nu sanyana. Lamun Kang Odo nyidem hiji perkara anu aya patula patalina jeung kaayaan kuring, awal akhir kuring bakal ngadakwa ka akang. Tah kulantaran kitu leuwih ade ayeuna mah sok ngomongkeun ka ibi ayeuna da anu jahat jeung salamat tetep engke oge sok kanyahoan sok atoyan. Cek Biiting setengah ngancam. Anu maksudna mah sangkang Kang Odo bebeja nu satara basna ka dirina. Ulah aya nu dipinding-pinding, ulah aya anu disumput-sumput. Kasebutna kudu bruk-brak. Atuh puguh we Kang Odo teh reuwas. Lantaran ti tadi oge geus teu geunah hate. Ari Biiting ngomong kitu, reuasna beuki nambahan. Loba kahariwang jeung kapaur. Nya nu akhirna Kang Odo rek nekat we. Manehna deuk ngapucatkeun Rusia anu sabenerna atawa deuk ngabejakeun anu sabenerna sangkan manehna leupas tina dosa nu bakal terus-terusan nambahan. Lamun geus dibejakeun mah tangtu bakal ngurangan kasalahan manehna teh. Heuk atuh. Sok kadinya. Akang rek ngomongkeun nu sanyana. Moal ngabohong ka bibi. Da teu hayang dibohongan bibi mah. Heeh, moal sok bruk-brak ye. Kieu ieu matak akang hayang bruk-brak ka ibi teh. Lantaran akang sorangan ngarasa hariwang. Bisi kababawa dosa keur naon atuh? Ibadah ka pangeran ka Allah bari jeung ngahucukeun ku harieu. Mana komo ayeuna mah geus loba korban. Bisi matak nambah cilaka. Tah, kitu maksudna sok atuh. Nah kumaha tah minta tulungna Kang Kamin teh ka Kang Odo teh kumaha? Kieu ieu. Barabat Kang Odo ngadongengkeun kajadian 7 tahun katukang. Medar lalampahan Mang Kamin anu keur sangsara keneh harita. Terus disambungkeun ku ngobrolkeun pangalaman manehna dina hal munjung mujak. Nu akhirna ngadongengkeun perkara Mang Kamin. Nu menta pituduh kana tata jeung cara munjung ka manehna. Dibejakeun kabeh. Teu aya nu kaliwat. Atuh puguh we Biiting teh meuli calangap bakat ku kaget. Ngadengeh kekecapan Kang Odo anu ngaguara lampahan salakina 7 tahun katukang. Tah kitu dongengna teh Bi. Inget keneh harita teh poe Salasa mun teu salah mah jam 8 isuk-isuk. Ya Allah ya Robbi, kutan kayak gitu salake kuring teh. Nah atuh ku akang teu dihalangan. Nah teh bebeja ka kuring Gusti nu Agung. Biiting harita maido ka Kang Odo.
Cipanon barijil meulikeun ka Juuh. Ulah nyalakeun ka akang Bi, sabab akang mah dangan Dharma ngomongkeun ka manehna. Akang teu nyaho yen obrolan akang teh bener-bener dilakonan ku manehna. Nu akhirna laksana munjung muja ka siluman. Ngan teuing ka mana tulusna tah. Da akang sorangan ge teu nyaho. Jeung na deui Mang Kamin teu bebeja di ka akang. Atuh najan kitu oge cing atuh. Tetep we kaodot teh harianeun lantaran sacara teu langsung angkang teh geus mere jamatan alias sasak nu hade pikeun meuntaskeun salaki kuring. Salaki kuring kana jalan anu ngaco, anu teu dipikir ridho ku Allah, anu mah hiwal beda ti batur. Tenteingeun ai Kang Odo, aya kadua mamagahan kadulur teh. Ieu mah bet ngusrukeun ka salaki kuring teh ku harianeun pisan Kang Odo. Biiting harita gagelan nang Kang Odo berjeng Rimbai Cimata. Nu yakin-yakin Kang Odo tegis mere jalan kana lancarna kahayang Mang Kamin. Atuh Kang Odo teh ngan ukur menghap we narik napas jero. Hate leutikna rumasa atah sasar. Kalah deher nuduhkeun jalan teu ka Mang Kamin. Nu akhirna kabuktian jadi kitu. Memang laksana beungharna mah laksana Mang Kamin teh. Tapi edas kaayaanana jiga nu beuki ripu. Naon sababna lantaran batin berat. Sasatunggal waktu dibeberi kudu nagih. Mangkaning lain nagih duit atawa barang. Ieu mah nagih pati hutang nyawa. Kumaha meunios kieu Kang Odo? Na kalangah ulang. Lu hampura we Beding. Akang teh ayeuna mah nya kaharti jeung karasa ku akang ayeuna. Yen lampahan akang baheula teh memang salah. Sakuduna mah akang teh heueuh mamatahan kadulur teh heueuh ka Kamin teh. Sangkan teu kitu peta. Tapi kabuktianana kalakah nuduhkeun jalan salah. Tapi eta mah da baheula ting. Beda deui jeung ayeuna hampura we binya. Da ayeuna mah tugas teu kumaha teu bisa nanaon deui akang mah. Pek we badami jeung salaki ibu atuh si Kamin. Da kumaha tata jeung carana sangkan bisa ngeureunaan kana munjung muja ka siluman ulah geus sareupateun Bi. Bisi Kang Kamin nafsu nu ahina cilaka sarerea geura. Mun Mang Kamin dibawa kasar bisi poekeun hatena nu ahina bibi disebakeun geura teh ka siluman. Tak kulantaran kitu lamun rek ngelingan ka salaki heuh ka Kamin kudu leuleuy tapi keukeuh. Nyatang tuh kok kuring rek ditanya anu bener-bener. Rek dielingan serta diajak kana jalan anu bener tur lempeng. Tapi aing mah Biiting teu kebat ngomongna. Kaburu manten aya nu datang. Yakin deuk balanya sabab mawa wadah minyak. Atuh kapaksa nu ngobrol teu reng-eureun heula. Biiting cengkat ngaladangan heula anu balanya bari jeung nyusutan Cimata. Atuh Kang Odo jadi teu betah cicing di dinya. Tungtungna mah Kang Odo teh amitan leos weh balik. Kasugri para wargi, panjangna alam beurang jeung sorenya keduri peuting teu kacatur dina ieu carita. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan alam isukna isuk-isuk. Kocapning ieu carita dina mangsa alam isukna. Mang Kamin geus sudang sarta ngajentul dina kursi bari jeung bingung.
Panon mah melong kaburuan anu kakara kapoyanan. Mata poe nyebrot meniping ras estuning matak betah. Hayam jago sing seleber ngudag-gudag bikan anak nating caria matak gandeng. Harita teh kaayaan di imah mangkamin kacida di isinana. Lantaran nyakitu nemboga imahna keur silih baeudan. Anu bingung pisan mah mangkamin lantaran ti kamari pamajikanna teh ngan camutut weh baeud. Teu daek ngomong. Ari anu jadi sababna biiting teh ngerasa keheul ka salakina. Dumeh geus kanyahoan yen mangkamin teh munjung muja ka siluman. Tapi encan betus can ngomong nanaon mangkamin kanu jadi pamajikan nu matak mangkamin ngerasa bingung. Henan. Nyaku nyaon si iting nya ti kamari kai dengan manyon nya baeud kawas asupan nyungcung. Diganyung ewa pisan. Aing barang datang balanya geus camotro teh dagang asupan mendikeun ka monyong-monyong alias manyun. Ih, dasar si eta. Pas sore teu daek ngomong nyodorkeun ka joge bari jeung baketut hasum. Daang bung bareng hees mere tonggong. Heuh, naon hartinya yuh. Ceuk mangkamin dina jeruning hatena. Panon mah tetep melong kaluar ari sawangan manggis ngablesat muru kanu jauh. Nyipta-nyipta kanu can puguh karuhan. Loba kacuriga itu kacuriga ieu kanu jadi pamajikan teh. Bisi kapangaruhan ku tatanggana. Barang keur ngahulang kitu, pulo merang atuh harita. Di dapur aya nu ribut. Sada piring seng ninggang seeng. Paralah kawas anu ngawurkeun senok kana teras. Atuh puguh mangkamin mening ngajenghok bakat ku reuwas. Reet manehna ngareret atuh ka dapur, bari jeung ngageran ngalaunan. Nah, cenah naon ge cenah? Hayam coba ucing. Kamarana babanyit atuh meuni kados aya husahulu-hulu acan. Itu pokna mangkamin terus melong we harita ka lawang dapur. Tapi eueuh nu katempo. Sadengkeut anu brung-brang telah beuki nambahan. Glug. Sada anu ngabantingkeun panto. Seor atuh piring dina rak teh harita. Jika ditepak puguh we beuki ganeng mata keheul. Kamarana mangkeluk teh nya? Hayam atawa sato sapi tapi piraku sapi ka dapur. Doma piraku di. Aing aya naon di dapur tadi. Mimin. Mimin. Mangkamin nyentak kasih cika nu katelah mimin, tapi tetep we diuk dina kursi. Di dapur eueuh nu nembalan. Nu kadenge sorak katel dibalangkeun terus kadenge piring anu peupeus. Ih, cak jaon teh. Tungtuna mangkamin ngagero deui. Kiting, nganyauna sia teh heuh. Nya wayah kiwaris yang ngadon amuk-amukan, udah gadung acak kumaha sia teh. Deme sia. Sia keur bararingung teh hayo ngadon brong-brang di dapur. Tuh toko tungguan angguran madu balanya geus sarabul. Cok mangkamin bebenger. Tapi tetep teu aya anu nembalan. Mangkamin penasaran, jeung deui ngarasa jengkel ku pamolah nu jadi pamajikanana. Kojengkang mangkamin ka dapur, bari jeung ngamuka ambek, leumpang ngagedi atuh nandakeun ambek pisan. Barang jo ka lawang dapur hauk harita. Kiting, kenyawa Aisyah. Hor. Nyawa teh teuing kami mah teu keur nanaon. Tembah Nabi Iting mari balhok. Kunaon ari sia isuk-isuk nya geus brong-brang jiga nu geo. Nanaon mah jeung ngaruksak para botan. Ambek ka saha ari maneh, hah? Kawas nu bisa meuli sia. Kanya parabot teu lebar-lebar. Tuh toko uruskeun. Barang patulanya nu balanya can kaladangan, lain beuti kituan. Ah, mangsa mono teh teuing aing mah moal nguruskeun. Yak bae ku sorangan. Aing mah geus bosan ngurus toko mang taun-taun eueuh pisan hartina ni gawe ge. Cek bi iting deh bari jeung samutut. Bari jeung kadawak kada piring beling. Buluar atuh kana tembok dapur. Siup prek. Piring merikeun ka ancur bubuk. Ngayang dina ubin mata paur. Atuh mangkamin meuni molohok. Teu ngarti ku pamolah nu jadi pamajikanana. Itu si Kiting. Ku aneh-aneh teuing sia kalakuan teh. Kunaon sia teh kasurupan? Sia majiga nu geo hayang ai setan canyacang kumaha ari manya sia teh Kiting? Ah, nyaho teh aing mah sia teu kasurupan aing mah teu gelo. Heeh, kunaon atuh? Nya teh pupuguh-puguh. Ditanya juga bener-bener tanya malah disebut kasurupan atau gelo henteu. Cik, non maksudna ngarusak paparabotan teu pupuguh.
Lieur atuh kumaha maneh teh? Kudu puguh heula sia. Lieur henteu aing mah dolo. Itu si Kiting. Itu si Kamin. Coba. Nya kunaon atuh maneh teh Kiting? Sakalor sia teh. Mang Kamin jadi nafsu. Panon molotot burahay beureum. Huntu kekrot ngancing nahan amarah. Naon saya nyebut sakalor sia ka aing? Maneh we meureun anu weureu mah. Dulu eta kasalaki sampai ka kitu. Nya ante elingna yo. Aing mah eling sadeuleu. Nah, atuh saya ditanya teu nganyamanan. Mun eling mah kudu ngajawab yo bener. Sabab akang teh lain musuh, lain tetangga atawa nulian, tapi salaki maneh. Tapi naha ditanya sa nya-nya kelah monotot. Biiting tenembalan kalakah ngajejek seeng anu nagong keneh di hawu. Hiu, sabrod, blok caina bahe. Terus atu ngagerenceng ke golombrangan. Buluar gumrang di babet ku siwur. Atu puguh kaayaan di dapur teh beuki ayang-ayangan. Mang Kamin nulak cangkeng bari gogedeg. Tapi dilakuli lamah amarah nangurangan ari sabab Mang Kamin sadar lamun terus-terusan heuras pada hura sarerea moal aya tungtungna. Sanggeus hatena tetegpok harita Mang Kamin. Heran. Aduh. Nya kunaon atuh maneh teh Iting? Tanda-tanda teh sasari bet kitu pantut kalakuan teh cik atuh sing mikir, sing eda ku anak, sing eda ku tetangga apan urang teh rumah tangga geus lila, geus 18 tahun. Tapi tara aya kejadian kieu nya ari ayeuna bet jadi kacidat teuing. Nya hate era geus reuay anak pasia keneh wae. Mana reuay? Hah? Mana reuay? Kudu aya gunukna atuh euy, aya reuay mah. Biiting lagah nyentak. Itu si Iting. Kehola ke lanyan ke. Nya kumaha maksud omongan maneh teh aing lieur yo. Cik atuh ka dieu sing bener. Urang badami nu puguh. Yuk. Urang diuk tuh. Tidak kursi ngarah teteg babadamina. Ulah bari jeung dangtung jiga kieu yo. Sing era atuh ku tetangga tuh mangkading dadekut. Ceuk Mang Kamin rada leuleuy ngomongna harita mah. Hayang ngalalamu hate pamajikan. Sangkan teu heuras ting ti korok. Tapi Biiting teu ngagugu kelakah beuki keheul jigana teh. Pek wae arek ngomong mah teh kudu bari jeung diuk. Nah teu bisa di bari jeung nangtong. Da ngahuntu mah ieu sarua wae. Kitu tembak Biiting. Alah walah. Nya genjengan jadi kitu maneh cicing. Lain teu bisa bari jeung nangtung atuh ngan kurang hade we babadamian kitu mah. Jeung nya deui ngarah puguh cik atuh sing ngarti kana kaayaan da moal bener ai kieu wae mah. Panuli teuing teu kapake mah. Da aing mah teu hayang ngomong jeung maneh. Meedas. Nya kunaon atuh ari maneh Iting? Lain kunaon? Mana anak Nurwah teh mana? Mana? Sok, dodo. Biiting molotot huntu kakerot. Ari beungeut Biiting geuneuk leuwih si atah beuleum. Hatena beuki ngentab banas. Ras inget kana nasib anak-anakna anu maraot teu pupuguh. Nu matak ngadenge anak reuy disebut-sebut ku Mang Kamin teh bari jeung eueuh buktina panas. Akhirna mah kana hate Biiting. Oh, mikiran anak maneh Iting. Heeh. Ih, mitarik. Nah mana anu sebut reuy ku maneh teh mana? Mana? Sok deuleu. Udah aya gunukna atuh euy. Ari reuy mah pila kadar anak 2 hulu, 2 siki. Aku kudu sebut reuy. Mana nu sajena mana? Itu si Iting. Ari maneh cik atuh sing sadar Iting, apat anak urang teh geus tepi kana titis tulisna, geus dipunut ku Nu Rahayu dipentak ku Nu Kawasa. Sing sadar kana kadar, sing tumampra kana kaayaan nyobatan sakieu. Sabab saha pijalmana anak nu bisa mungkir takdir jeung nyinglar kadar, teu aya ting manusia mah ting. Nu matak sing gede hate kenyae. Da dicanya kuno kagungannya, urang mah teu ngaboga-boga. Ceuk Mang Kamin. Dina ngomong nama jika nu sumuhun ngarti keur nyembutan kelakuan anu sasar. Bagus ya Kamin. Teu kudu ngabamblam ngomong kitu jadinya. Yo, eueuh gunana lah papatah teh bari jeung
mamatahan dari pribadi di mamatahan batur ya anu kudu sadar mah maneh lain nitah sadar kaing gas cek kudu panjang omong apa gunana Itu si Icing nyabet gitu maneh Cing. ngabet gitu maneh ngabet gitu Tuh coba. beki yakin maneh mah lieur tersadar teling pohok kana diri teh ingat ka kulawarga jika nate di pikiran teh beda jumun teh aya deui wanti duit jeung harta bana ari ka anak jeung ka majikan mah teu malire langsung dianggap tumal malu nah teu mikir anak kaselamat anak jeung pamajikan mana tuh tanggung jawab hiji salaki teh nah ngan hayang menang sorangan wae Atuh Mang Kamin harita ngarenjang pedah mangsa cakap waktu cukup cag para pemirsa ya carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing urang sami-sami Bandungan bagian anu ka 74na atuh nuhun kumaha rupi perhatosanana urjing kantun kasadayana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.